Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasunun wilujeng ditepang gede sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris neruskeun ieu carita talaga getih si bagian anu bade dipaju bagian anu ka-73. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hanca anu katunda dina bagian anu ka-72 na khususna kulawarga Juragan Subrata harita teh geus nganyahwankeun kana tabeat nu jadi anak pangais bungsu atawa adina Dharma geus kanyahwan diiker-iker kudu jadi bapana nyatana atuh Juragan Subrata yen barang anu leungit teh moal salah deui iwati ku Darja cenah. Nya ayeuna para pamirsa urang kocapkeun masih ngulibek di lembur Cibodas khususna mula warga Juragan Subrata. Mangsa alam harita teu karasa ngarayapna lantaran tanda-tanda betah manusia kumlang rumingkang di alam dunia. Tina poe ka poe waktu teh terus nyarelek beak poe ganti minggu beak minggu datang bulan salilana kitu jeung kitu eueuh pisan reureuhna. Nya akhirna mah kaum dangu ieu waktu urang jojo ringkes mak bae 5 bulan geus kaliwat we disaprak Juragan Subrata harita digarong ku anakna disaprak Darja jeung baturna ingkah ti lembur Cibodas kaayaan teh jadi tentrem nu matak hariwang jeung anu matak sieun jurig hulu jeung jurig buntung anu ti heula-heula atuh sok ngaganggu ayeuna mah eueuh beja-bejana acan. Kitu deui atuh ngeunaan garong ayeuna mah jadi jembling. Kaayaan di lembur Cibodas teh estuning tiis cari herang mata teu loba dedengean. Tangtu matak nambahan betah pikeun sakabeh kadang warga. Cag kaum dangu urang tinggalkeun heula kaayaan lembur Cibodas. Urang teundeung heula sakedeung tunda heula sakadap insyaallah kaharep kasampeun deui. Ayeuna urang pusarkeun perhatian urang nyatana kasih Darja jeung 2 baturna nu harita geus aya di wewengkon di kota Bandung. Kasubri para wargi sabada Darja atuh hasil ngagarong imahna harita langsung arindit muruk ka kota. Ari caricingna di hiji imah kontrakan anu tempatna teu pati jauh ti alun-alun kota Bandung. Unggal poe pagawean teu ukur luntang lantung arulin bari jeung poya-poya meakeun duit hasil ngagarong ti kolotna. Samalah sok diparengan atuh kumabo men ulin jeung ka awewe bangor. Komo gelut mah tara kaliwat jeung loba deui pagawean goreng sejenna anu dilakukeun ku manehna. Ari sabab ngalayan sarua gelokna. Nincak kana hiji poe harita teh poe Sabtu pasosore. Darja si Godeg atuh jeung si Gocin tiluanana keur dariuk dina bangku handapeun tangkal kai nu aya di pojok alun-alun kota Bandung. Panuna ngawaskeun kasebeudeurieun eta tempat anu katempona teh wayah kitu mah keur meujeuhna rame loba jelema anu keur ulin. Aya nu keur dariuk bari jeung ngobrol jeung baturna. Aya anu keur lempangan bae, aya oge anu keur jarajan lantaran loba anu daragang da dinya mah. Da puguh atuh alun-alun kota Bandung teh jadi salah hiji tempat pangulinan pikeun urang dinya mah. Estuni matak teh heran lamun sok pada ngadeug-deug ti jauhna jeung ti deuketna.
Muni asara me kieu kaayaan di dayeuh teh geuning, abong-abong di kota gede meni kaloba pisan jelema pasuliwer. Aya anu keur kitu, aya anu keur kieu teh lagi di kacidarupana, rupa-rupa pamolah mengkeluk. Sakapung masuk mata clear kana hulu, tapi oge mata resap deui, loba deleueun. Cek Darja mimitian ngajak ngomong. Nyatana ka batur-baturna berjeun teu leupas ari panon mahrara tereh nitenan kaayaan lebah dinya anu keur bejeunna rame. Ya heueuh atuh ja, rame dulu di dayeuh mah. Mata we debek mah aduh betah ngajadong gitu yuh. Da pugu kaayaanna beda pisan jeung di lemur sejen atuh. Di lemur komo, di iseun jarempling sarabangkong paling ge bedung. Ngaburit. Ya eueuh kabat ieu nya meni eueuh kamonesan pisan di lemur. Keur mah deui atuh urang mah da gableg teh di lemur anu ti iseun jarempling jauh ka bedug anggang kadulang teh kasebutna nya antah. Dua pisan hiburan rajeun aya kadengengan ukur sora kohkor we ditakuh nu gaduh rona atawa sora lisu we patingkalan turungkeun nararutu kitu we kumaha poe teh cek si Godeg harita nembalan kana omongan Darja tadi bari kusiwa ngaluarkeun udud bodas gaya pisan. Dina jero saku bajuna kur geus diseungeut palenyun udud serbung haseup tangebul ka luhur. Katara bangun nikmat pisan. Terus awakna atuh ngadayag dan jarane kana tangkal kain nu aya di sisi lapang atanapi di sisi alun-alun. Kunaon sia seuriga. Jadi si lain teh Godeg betahnya ngajadog di kota teh. Nya tuh. Dewe ka betah euy, betah pisan make pisan ieu. Kumaha si ari si lain sia gajin? Nah sarua betah ngajadog di kota. Nya geus teh kudu ditanya deui atuh. Ya sarua dewe ge betah tuh ja. Lamun kitu mah berarti urang teh memang sepikiran. Tapi aya hanyakana ieu teh. Naon disebut hanyakana teh? Naon itu? Sebut hanyakana teh naon deui? Si Godeg jeung si Gojin meh bareng nanya bari jengnong ka Darja. Sok dengekeun ieu, aing rek ngomong. Memang heunaan hirup di kota teh. Dewek oge sarua betah ngan hanyaka. Hanyaka naon? Duit keur bakal hirup urang sapopoe ayeuna mah geus tareh beak. Malah rek beak pisan tah. Lamun geus kitu cik, kudu kumaha atuh hirup urang satuluyna? Darja nerangkeun ka baturna, lamun ayeuna eta duit anu loba merekis teh keur bakal hirup ayeuna mah geus ampir beak da pugu dipake kitu nyumponan bubutuh sapopoe. Ngadenge kitu atuh ti Darja pok harita si Godeg. Oh, jadi persoalan urang teh geus teu boga duit keur bakal hirup. Jika ada eta nu keur dipikiran Gus Laing. Bener kitu pisan Godeg. Cisok, cik kudu kumaha ieu? Sababura kaayaan jadi kieu yeuh. Da pira ku ari urang kudu balik deui ka lembur onaman. Da eta atuh haream lah sabab geus betah ngajadog di dieu loba dedeleuan. Kunaon sabada make seri? Lamun ngaseukur urusan duit mah gampang atuh ngajin. Nya. Lah, maksud si lain gampang kumaha ya kira-kirana? Dek. Oke ya. Kehala ya, ai mana ngomong ngagampangkeun kitu teh kudu kumaha tata jeung carana? Nu geus oge sakitu pabelit na mata clear kana hulu. Gampang teh cik, gampang ku masuk. Gancang atuh omongkeun. Lain kalakah nyerengeh sia mah. Kawas domba keur ngasin we sia teh. Ieu lah. Aduh, ari anu jadi persoalan pikeun urang teh. Tayalian iwal ti duit. Eueuh deui anu sejen, tapi nah make jeung kudu dipikiran. Tuh tempo ku si lain duaan. Naon gitu? Di sisi jalan loba toko anu ngajajar.
Malahan mah loba imah-imah nu aralus jeung alagreng ieu mah matak naon lamun urang garong atuh kurang da mah matak hese asa urang na kudu ati-ati jeung iatna piduiteun mah aya di hareup bener teu Godeg iya dipikir kibi mah tah aya bener na usul si lain teh Godeg tah satuju lahi kedumahnya tapi kade ya dina ngajalankeunana urang teh kudu hati-hati jeung waspada tur iatna sabab di kota mah loba polisi lamun urang katewak geus tangtu urang teh bakal asup ka oban teh naon bui nya atuh matak samemehna sagarupa oge jalankeun memeh sagarupana dijalankeun urang teh kudu apik jeung taliti sarta kudu diperhitungkeun resikona atuh tah cik kumaha cek si laing deg satuju atawa henteu tah lamun urang ngagarong di dieu cek si Gojin ngareret ka si Godeg anu keur ngabandungan nya hayulah dewek oge satuju satuju pisan tapi arek ngagarong teh ngagarong ka mana urang teh ye nah geus aya ancer-ancer sabab kudu jelas heula atuh nu jadi tujuanana arek ngagarong toko atau arek ngagarong imah tah lamun geus jelas hayu urang gancang-gancang jalankeun cek si Godeg beriret ngareret ka si Gojin atuh pok si Gojin harita kieu cek dewek mah euy tuh di tukangin alun-alun belah itu aya hiji imah gedong meuni sigrong kawasna mah moal salah di eta teh imah jelema anu beungar pasti bakal hasil ngagarong ka imah tama jeung deui tempatna aya di jero gang tuh sarta loba jalan alumpatan lamun seug parang teh mah anu udag kumaha tah si lain duaan satuju lamun kitu cek si Gojin tumanya ka baturna anu dua cek pamikiran dewek mah satuju lah cek Darja beri ngacungkeun jempol bok deui si Godeg harita sarua dewek oge satuju pisan ya jeung maneh tapi erek diraham digawena gin kieu teh deg oge ya dengekeun kumaha lamun peuting engge siap si lain teh Godeg Darja siap dewek mah sarua yang oge siap ya itu mah benar tuh tai maneh ja keur nempo naon eta si lain teh mun dianteng kitu kadang enak wae atawa henteu dewek ngomong bieu kapan aing geus ngajawab kadang ku aing oge tadi geus nyampe lah mentong ngomong wae lah sabab dewek teh keur sibuk ye nempo widadari anu turun ti langit wah si Darja ngomong kitu teh bari jeung teu ngaliuk acan da puguh pogot muni anteng ningali hiji tangtungan awewe di kota gareulis lah lir widadari nah ari maneh atuh Darja memang si lain teh euy keur ningalian naon sateja maneh teh ai si lain mah kalakah tatanya wae ti tadi ari hayang nyaho matu deus ya handapun tangka kai anu ieuh tuh anu digigireunana aya kamang ros beureum nya naon kitu dina bangku aya saurang mojang geulis anu keur diuk tah eta teh moal salah deui jigana calon pijeulun dewek banguna euy cek Darja bari jeung nunjuk ka pelebah handapun tangkal kai gede anu beulah ti kaler ngadenge kitu meh bareng si Godeg jeung si Gojin ngaderet barang breh teh memang heueuh aya salah saurang mojang geulis anu keur diuk sasorangan geuning euy waduh aya awewe geulis bener awas boga mata teh si lain mah euy ja mata si Darja mah euy awas ari kabikang mah jeung kana putiw di ongko dan atulah kode baik urang sampeurkeunnya sabab hayang sidi pisan mah atuh kana rupana nah bener eta awewe atawa lain eta cek si Gojin bari jengjung nangtung tapi bareng jeung kitu rekat atuh leungeunna dijiwang ku si Darja brek si Gojin diuk deui harita naon si lain teh
maka jeung ngajawang leungeun dewek deui sugarupa ngajadog sia Gojin eta mah calon kabogoh aing ari si lain ganyahonan wae si lain duaan mah montong sok wani-wani ngadeuketan sabab anu pangheulana neuleuh oge pan aing cek Darja bari jeung panonna rada melotot ka si Gojin lantaran memang manehna sieun kapiheulaan sabenerna mah aing mah nya sok we atuh ka ditu si lain lah gancang sampurkeun keun main we balah rek ngalehan maneh we jiga baheula nurutan kahayang si lain cek si Gojin akhirna mah manehna ngalehan sanajan rada amek oge nya wayahna we atuh ngaran babahan mah kumaha aing lah aing arek disampeurkeun kitu nya tah si lain duaan tong mamana dagoan dewek di dieu nepikeun ka dewek balik deui yalah jor-jor itu lah kira ini lah bisa kaburu ingkah ke awena deui nyari omongkeun cek si Godeg harita mun panjang omong meureun maju jurung ka Darja nya sanggeus kitu maju Darja teh nangtung tapi di samemehna teu poho mamenar heula baju malahan mah terus atuh nyisiran sabab hayang kataksir ku eta mojang keur kitu terus atuh ngaleos ngadeuketan ka pelebah tangkal kai ditempokeun ku si Godeg jeung Gojin ti kaanggangan atawa ti kajauhan teu lila antarana atuh Darja geus tepi we terus gek diuk atuh dina bangku panjang tapi rada anggang ti eta mojang mah cek Darja harita dadeheman anu dipalar atuh sangkan eta mojang teh ngareret cenah ka manehna sarta kahayangna teu nyalahan lantaran eta mojang teh langsung atuh ngalieu tapi teu lila geus ngalius deui miceun beungeut kawas-kawas anu teresep ningali Darja nuju da mana neng Darja mimitian tumanya bari jeung surah seuri hayang kapuji ret eta mojang teh ngareret ku juru panon cekeurna naon kuring mah cenah cek eta mojang ngawalon pondok malahan makatara paromana rada ketus teu nujuna naon tapi kitu mah atuh karasa atunya pami direncangan ku akang tibatan teh aya rencang ngobrol kitu maksud teh cek Darja bari jeung neuteuk kana rupa eta mojang katempona memang meuni geulis takadah Kang margi abdi mah teu nuju hoyong ngobrol sareng deui teu hoyong aya anu ngarencangan cek eta mojang jual mahal jigana teh teuing naon ngomong kitu eta mojang ngajawab bari jeung teguh ngomongna teh ngadenge omongan kitu mah atuh Darja jempe teu lemek teu nyarek tapi di jero hatena mah ngagerentos ngomong sorangan nah ieu mah bikang aya ku judos-judos teuing ieu maca wae ih pada boga rupa geulis meureunna ka aing teh meuni ka teu malire kitu gerentos ning hate Darja manehna rada keheul oge ka eta awewe nu anyar bindangi pami kitu mah punten atunya nengnya pami salira ngaraos kaganggu mah ku akang mung da akang teh atuh da teh gaduh maksud aon ka salira teh mung hayang kenalane wungkul piraku atuh kitu-kitu bae make bendu cek Daria ngomong deui sanajan rada keheul oge sabisa-bisa nahan kasabaran da puguh rasep ka eta mojang janten akang teh mung hayang kenalan atuh nuhun atunya pami kitu mah nanging hapuntennya margi abdi mah saeutik oge teu hayang kenal sareng akang premios cerita awewe ketus jungnya we kitu na teh eta mojang teh antang tuntu sirikna pang mangjengkatkeun terus ngingki gue ini teu luak diuk deui ka Darja anu harita keur molohok ngembang kadu sanggeus aya kana sawatara waktu Darja sadar malahan mah terus ngarenghap narik napas panjang hatena ambek menikeun ka ngabagegel lantaran naon asa dipangejahkeun ku mojang anu anyar pinanggih parandene kitu jung atuh harita Darja nangtung terus balik deui nyamperkeun ka batur-baturna
Kumaja, hasil sila ini ngadukut dan tabikang. Cek si Gojin harita teh, bari jeung celkeuteuk sesurian. Mantong labang ngomong sajurig. Bisa dicabok sakuaing. Cek Darja amekeun meureun tak kitu teh. Gek atuh Darja diuk deui satengah hamubetkeun maneh. Beungeutna bare beureum untuk meningkat kekrot ngancing da puguh keuheul ka mojang anu tadi. Ningali paripolah Darja kitu kawas kitu. Si Godeg atuh jeung si Gojin duanana jarem pewe. Sabab sok sieun bisi Darja teh terus ngamuk sarta ngabarerang ka maranehna. Dasar becowek kurang ajar, haram jadah, atah ado, dan lain-lain sebagainya. Karek gabla guru pasak itu oge. Menikah jual mahal mangajatkeun ka aing, awas ya. Lamun parang pangijin aing dikakesak si ku aing mah. Cek Darja. Marena ngancam ka mojang anu tadi panggih teh. Nu can kanyahoan saha-sahana da pugusan apal kana ngaranna ge. Ngadenge kitu pok si Godeg harita geus kerja lah mare mah. Tongko kulutus wae atuh loba keneh awewe mah deuleu. Komo deui di kota Pangkalituk nu kitu patut balah. Loba satebikang mah. Eta oge loba mah loba. Memang benar kota loba awewe masih teh. Godeg. Tapi dewek jadi hati euy, bebikang nu tadi. Montong seris ya. Ieu mah jeung dewek oge geus lah teu kudu dipake nyeri hate. Sabab lantaran engke bisi aya kajadian deui nu kawas tiheul baheula-baheula. Hayulah mun oge ayeuna mah urang balik we. Balik ke mana? Ka kontrakan. Sabab engke putih mutu urang rek ngajalankeun pagawean teh anu tadi dibadangikeun. Pan geus dirancang tadi. Nya, hayu atuh. Urang balik sekalian. Jeung ngadeui atuh aing hayang reuheula sakedeung. Lantaran kudu ngumpulkeun tanaga engke peuting meureun tah. Ayo siap. Nya sanggeus kitu maju ti luarna narangtung. Terus ngaringkig baralik rek ngajujug cenah ka imah kontrakanana. Anu alamatna atawa tempatna teh pati jauh teuing ti alun-alun. Mangsa alam harita teh atuh geus beuki burit, tapi kaayaan di jero kota Bandung mah beuki burit teh kalahkah beuki tambah rame we. Jalma-jalma masih keneh loba anu barabiri. Mobil, motor, klaksona matak gandeng, gurudug di dieu. Jiga nu areueuh teu cararicing mangkelut teh, nu ti wetan ka kulon, deur ti kulon ka wetan. Di kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler. Matak lieur lamun cek di tengetan. Salian ti mobil jeung motor beca bemo masih keneh pasuliwar. Lampu jalan caraan ditambah ku caangna lampu kendaraan anu lalar liwat di jalan raya. Toko-toko sisi jalan masih keneh maruka. Kitu deui atuh nu dagang kaki lima mending ngajajar dina trotoar. Padahal eta mah paragi liwatkeun jelema keur dijieun usaha, tempat usaha. Nyata rupa-rupa di negara urang mah. Mangsa alam nincak kana wanci jam 12 peuting. Kaayaan teh geus mimiti rot-rotan, rada sepi, rada jempling. Nu dagang geus baralik sawareh mah bari jeung ngaganmul untungna beureun kauntunganana. Nya kitu deui toko oge geus loba nu nararutu. Tutumpakan di jalan ukur tinggal hiji-hijieun. Dina kayaan alam kitu Darja jeung dua baturna harita teh keur patingkat aya pe digigireun hiji imah gedong anu sigrong. Panonna rarat-teret nitenan kaayaan di sabeureun eta tempat. Nu katempona geus tari isin. Saurang oge teu katingali aya jelema anu liar. Jikana mah atuh geus loba anu sarare tibra di eta tempat. Jikana mah kaayaan teh geus aman euy. Sabab geus jaremping kawasna urang dieu mah geus loba anu HS. Juga jawah urang kaharup. Cek si Godeg harita bari jeung terus koreleng atuh muru ka hareupeun imah. Dituturkeun ku Darja di tema ku si Gojin. Talila geus aya di hareupeun imah. Ragamang kana panto pagar terus kuncina disungkal ku bedog we. Bray panto pagar teh buka ngagemblang.
Nibangun babarion pisan. Wah, tumang teh mata kese geuning kunci pager teh dah. Ayo kencang asup. Buru. Cek si Godeng marentah. Kabatur-baturna atuh bungaheun lantaran teu kudu hese capek. Nya terus tiluanana oge atuh sapsup ka jero pakarangan. Limpangna mun di aplen-aplen ati-ati pisan. Da pungusieun aya anu nganyahwankeun kalacat kana teras. Sarta terus atuh ngadeg seleuneu ngadeuketan kana jandela. Sarepet atuh si Godeng galugas bedog terus dipake nyokel jandela. Teuing kumaha carana. Da keur maranehna mah atuh kabas anu geus teu mata hese sabab jandela teh teu lila oge atuh geus engap muka. Malahan mah teu nimbulkeun sorak saeutik-eutik acan. Jeung nadi teu kudu miceran waktu, tiluanana harita geus langsung asup ka jero eta imah. Sarta bere atuh katingali kumanehna kaayaan di jero imah teh meuni caraang. Da puguh di kota teh atuh geus aya lampu listrik. Jadi bisa awas kana naon rupa. Anjir, iya gogobrog menikeun kadus kieu. Itu gerapa parabotan menikah burung herang be. Nah, ari batur naon usaha nanya. Cek si Godeng harita bari kucuas kecewis atuh ka batur-baturna. Bari jeung rateret nitenan paparabotan imah. Nu katempona meuni aralus da puguh maralahal hargana. Motong sok loba ngomong syah. Meuni oge gancang, teangan barang-barang anu berharga lantaran urang kudu buru-buru keluar. Cek Darja harita ngawalon ka si Gojin jeung si Godeng. Nu katempona kalah kitu palahak polohok. Ngadenge omongan Darja ieu pok si Godeng harita heula cawe. Buru digawena ieu teangan barang-barang anu duitna gede. Cek si Godeng bari jeung terus atuh ngadeuketan ka lemari badag nu aya di tengah imah. Tapi berenjeng kitu reket kadenge tu aya sorapan tuh muka. Gepuk tiluan harita ruas. Terus ngarelet ka pelebah datang da soal. Bereh katempo atuh seorang mojang anu kaluar ti jero kamar jigana bae nu boga imah beureum sarta kaparangan pisan encan sare. Nya puguh we atuh si Godeng jeung baturna menikeun kang ngaleper. Ari eta mojang ngareret kanu tiluan nya puguh we sarua ruasna. Sakedapan eta mojang da kelakah mencrong ka Darja jeung baturna anu keraja binarangtung di jero imah. Saranjeun, kadang saja dia. Cenah cek eta mojang. Bari jeung nyentah kanu tiluan, tapi barang ret atuh kana beungeut Darja. Gepug harita. Eta mojang teh kaget lantaran jelas pisan kana rupana sarua harita Darja oge ngajenghok. Sabab mojang anu tadi panggih teh di alun-alun teh ayeuna bet aya di dinya malah amprok pisan jeung Darja. Nya dengan merenya teh bet jiga jelema anu tadi arek naon ka dieu? Rek ngagarong sia teh, hah? Cenah. Kadenge eta awewe teh ngomong nemni ketuser pakitu. Puguh atuh ditiluan teh beuki ruas. Barang jeung kitu keuleuweuh eta awewe teh harita terus agorobok beuli tarik pisan. Mang Akri, aya garong bieu Mang Akri, ka imah ieu. Cenah. Cek eta mojang ngagorobok tarik pisan. Jigana bae atuh ngageruan badegana. Atuh Darja jeung baturna teh meuni pating gurubug sarta teu bade mikir. Harta kena oge terus bereutek lompatan buru kana jandela anu tadi. Waktu di kumanehna asup, ceger buburu kursi, cungkok kursi geus balik, sorana meunikeun tanggung ngakubrang. Dina kayaan kitu, mojang anu tadi anu boga imah teh terus kekeleueuhan minta tulung ka tatanggana jeung ka Mang Akri cenah. Ngadenge parentah kitu bring atuh harita nu ngarudag teh lalumpatan ka beulah kulon. Kitu deui Mang Akri harita ngabecir pangheulana. Mantong jalan euy, tuh. Belah ditu pakat. Ada sadap boro. Jeung Mang Akri harita dibarengan ku dua urang jalma anu lalumpatan ka bilang gancang. Terus saluncatan pating garah jeleng atuh naik kana tembokan anu luhurna kira-kira aya meureun kana sameterna. Adi maksudna atuh maranehna teh rek motong jalan anu engke bakal kaliwatan. Ari Darja jeung dua baturna anu keur lelumpatan teh ngadenge anu ngepung pating keuleuweuh beuki soak we harita sabab sorana asa beuki deukeut jeung asa beuki loba kawasna bae.
loba eta nu ngarudag teh sok sanajan marehna teh atuh heueuh oge bisa gelut tapi dari dikepung ku jalma salembur mah jigana teu burung ngarasa geumpeur sok sieun maranehna kacerak deug nu ngarudag ya jiraga Allah babaina urang teu modar teh mah hampura ku lantaran saya hirup itu semusakeun ka kolot bener-bener bisa bilang tadi maka mah ampunannya mah bisa nangis tepanggih deui cek si Bodeng harita teh ngomongna teh jeleng atuh luncat manehna mah kejeng inget heula kana jadi indung Sagarupa nu katelah mairoh anu aya di lemur samalah make jeung inget kana men tadi hampura Sagarupa gandeng sate Bodeng kalakang ngacebrak we sia mangga datang salumat goblok sia darja nimbalan ti tukang barjeng terus ngapret tek lumpat tekung sila gok atuh kapelabah sasat tapi rentiluan lagi eureun barjeng napas ngahegak lantaran mangsa cekap tumaliwan cinyapih cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula insyaallah mangga dibaris neruskeun ka bagian anu ka-73 nya atur nuhun kumaha perhatosanana jeung kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.